Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Rani Anggraeni janten editor. Tepangkeun wastapun Dede Depirani janten notulen. Tepangkeun wastapun Silsa Fauziah janten reporter. Tepangkeun wastapun Anissa Amelia janten editor kedua. Tepangkeun wastapun Rizka Safiwati janten kameramen. Dupi sakieu nepangkeun saderek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu satacana teh ngaturkeun nuhun tos nyuhunkeun izin ka saderek kanggo wawancara bahasa tugas wawancara bahasa Sunda. Mangga Saha jenengan teteh? Ibu Dede. Ibu Dede. Tahun sabaraha teteh ngadirikeun seblak racing ieu. Pas pada 3 tahun jalan saya masih 3 tahun. Dupi ieu tempat teh aya menu naon wae? Rupi-rupi sa lianti seblak aya nasi goreng, terus banana cheese, potato saus, terus Indomie setan, sarang rupi-rupi minuman. Nah, teteh pikeun ngadegeun bisnis ieu. Karasan panginten hobi kahiji mah teras ningal peluang eneng. Kumaha perasaan teteh ngajalankeun bisnis ieu? Nya aya suka aya duka neng. Sabaraha penghasilan teteh dina sabulan? Iya panginten nanti rata-rata angkosnya ai omset masuk dugi ka 10 langkung neng. Dugi ka 15 kadang 15 juta. Dupi dina ieu tempat teh aya anu ngabantosan atanapi henteu? Aya Ku karyawan. mohon. Ngawitan ti tabu sabaraha ieu tempat dibuka sareng tabu sabaraha ditutupna? Tabu 8 pagi dugi ka tabu 8 wengi. Hatur nuhun teh tos nyanggeupkeun waktosna. Hapunten bilih aya perkataan anu teu meunah dina hate. Simkuring sareng rerencangan sanesna ngahaturkeun nuhun ka teteh. Sami-sami neng, mudah-mudahan penjelasan ti ibu aya manfaatna kanggo neng di sakola.